niat anu lurus. Nalika niatna murni karena Allah, maka amal perbuatan bakal karasa ringan, bakal terasa tulus, teu gumantung jalma anu ngomen ya Pak. Lain kumaha pujian, lain berdasarkan apresiasi manusia, lain dumasar karena ibadah. Ngemis aya si pancau, pada aya si pancau coba hadir we. Nah, nalika si pancau nanti aya, nalika seneng nanti aya, ya hadir, gitu Pak. Jadi hadirna niatna eta zaman di masa naon, oh aya imbalan gitu. Aya nu muji, lamun teu nu muji,